Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang lajengkeun deui dina nadom kitab Sapina dina pasal rukun Islam, rukun iman sareng pasal makna la ilaha illallah. Like, share, and subrek. Mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam 5 syahadat kahiji salat zakat puasa jeung munggah haji. Rukun iman aya genep nu kacutat, hiji ka Allah, dua ka malaikat, jeung ka kitab jeung ka rasul, pangakuan poe akhir jeung ka qadar papastian. Lapad la ilaha illallah hartina henteu aya dat nu wajib disembahna anging Allah anu hak wajib ayana, sabab wujud makhluk nu jadi dalilna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.